Iya. Nyai kunaon kan pulang wae nyai teh. Para reufeureuk ka si Abah. Kunaon di si Abah? Kapanan si Abah teh teu satuju ka nyai teh ka akang teh. Rokeun bae we nyi, sing sabar lang teh Bu Amah. Nya setujueun Abah teh ari urangna keyeung mah, cinta urang teh keyeung mah. Nyai ulang loba teh hulang-hulang bisi kasamat. Nah, da Abah mah geuningan apal ieu. Tara bisa diganggu gugat obrolanana Abah mah. Nya keun bae ke akang meureunnan ai saalit-saalit mah meureun dek kadeukeutan Abah, sugan we direstui ku Abah. Nya ulang loba hulang-hulang teuing nya bisi kasamet. Nya pan ya aya akang di dieu gigireun aya akang. Nya lauk kegiling kalau teh kenalin teh nyai teh. Kama nyai teh wayah kieu sok marah biasa namun. Kapan nyaho dijangawinkeun maneh. Para-para untuk mah para dia bagilah di para dokter. Baikeun kieu. Ah, berong sia. Oh. Kemen diala ku si nyai akan lesok para aing ye berong. Si Abah Ai si nyai keur naon di balong di saung juga aya lalaki. Si Lorostonya bawa si Uje. Kapan ku aing mentong kasih nyai da sia mah jelema balagu. Ah, ieu mah teu apal Abah gergalak urangnya. Apa aing mah bedog ku aing sia wani-wani ka anak Abah pokoknya namanya ulah salempang ke lamun Akang Uje terus lemah beunghar mah bade dilamar ku Akang nyai teh nya ulah seueur emutan ting di saat tu akangnya meuli-meuli Abahna dan ning Abah mah kitu ning karakterna nya oke eta terus tuh nyung sia Uje apa cek aing montong ke anak aing Abah ira ka dieu Abah kita lagi di dia pan marap itu lauk pinjang maneh kawin nyai Abah kumaha Abah damang Abah aing mah cuma botrok itu ulah sok galak Bah ya cek aing bae itu cek Abah kieu sakola heula kanu jauh ka Amerika kan itu iya Bang ame pinter pagawean ulin ya ya sakola heula ya Bang yang ulah kitu Bah karunya kan mau dibikin ini mah moal gitu Bang moal dibikin ini mah moal ieu sarung kamera kieu kieu teh kabin-abin di sarung loba kan di toko teh Abah nguruk sok galak Bah ka Kang Uje karunya mau dikawinkeun ka sia moal bager Bah Kang Uje teh teu bager ah uang ulin gapleh wae mana mah galak-galak teuing Bah ku Abah si nyai daripada kudu kawin ka maneh ku aing disakolkeun ka Australia abdi Bah hageus ditinggalkeun keun we sia mah sorangan be alim nyai mah Bah sakola jauh-jauh kajen ditakawinkeun ka urang nitu nu merahatkeun irungna pokona mah Abah mah teu sudi dikawinkeun kanu irung siga barang bang kupuri anu Abah sarua bengesna kitu si nyai mah dikawinkeun kanu irungna panjang kanu mancung moal kanu kieu ame alus turunanana peupeureukeun aing Abah bae da nyai mah bogoh ka Kang Uje bae jiga barang bang ogenan atuh irit napas Abah urang itu mah beunghar irungna mancung kana Abah resep mah tega nyai mah da mu ajen mending balik hayang ka Kang Uje disakolakeun ku aing ka Australia keun si Uje mah sing sorangan di dieu sing sakola heula engke mun sakola akara ku aing dikawinkeun kudu pinter jadi tukang sarjana jadi tukang kuwu mun kudu teh na Bah anger ka dapur awewe mah mong kan irungna pesek geus nih ana mah balik yuk jeung Abah aing teh sudi uga minan tu ka sia irung sia barang bang sia teh nyai balik kalau gini balik nyai mah alim dah ayo balik ayo Uje antep si Uje mah antep ayo balik lempang lemah sana mana bang sok lempang itu ya lempang Uje tinggalkan si Uje mah ageuna bejakeun ka Abah sabar Bah tinggalkan si Uje mah ayo balik sabar nih sing sabar
Duh, nasib jadi jelema teu boga teh. Bogoh ka Nyai teu diizinan ku Abah. Gusti kieu geuning hirup jadi jelema teu boga teh. Kumaha atuh Gusti ngarubah nasib. Ketika sedih jadi teu boga mah. Nyebut ieu sarung namun marengkel padahal ieu sarung pamere tahun hareup. Sabar we Gusti. Ini aya soal naon eta? Saha eta saha? Lah piraku aya anak jin. Kamu bener anak jin sok buktikeun. Dijiekeun. Naon? Aya syaratna? Naon syaratna? Kudu muka baju. Orat atuh dibuka baju mah, orat. Tok atuh dibuka kurang. Tanya jawab lah. Tanya jawab bisa. Nasibna jadi jelema teu boga mah, hayang ka si Nyai ge eueuh izin ti Abah. Naon sia? Saha eta saha? Aing jin Islam. Bila aku aya jin, yeuna teu kaciri. Mun bener jin sok nampakkeun diri. Teu percaya ngan aya syaratna. Naon syaratna? Buka baju sia. Buka baju? Heeh. Orat dibuka baju mah. Aing ge nyaho. Tina bujal kaluhur orat mah. Tapi bener ieu anak jin. Anak jin aing jin Islam. Oh, kau yang dibuka ya. Nah, kau yang dibuka nanti syaratnya. Celana buka kolor. Bener ieu jin. Hari tadi celana montong di celana mah. Geus aku dibuka ku aing nanti syaratna. Sia nyang hareup ka kulon bari ngigel. Cekelan irung anu siga barang bang lamun hayang ka situng. Iya. Heeh. Terus naon deui? Gual geol kitu turutan aing. Gual geol. Gual geol. Naon deui? Heunggeus kitu. Kok aya butak tekan jin biasa mah. Kumaha sia we kumaha kahayang. Aing poho jin ayo. Siap. Gual geol, butak gitek. Gual geol, butak gitek. Gual geol, butak gitek. Mana? Ini telah pakeun diri si anak jin. Dulu kaluhur tah nahanapeun naon eta tangka kabung anu badag dayu. Eueuh siapa bawa anak jin? Buram si anak buram matana. Eueuh, Aya aing di dieu. tapi lamun bener si anak jin aing bantuan yang kasih Nyai. Si Nyai lamun irung sia mancung dibikeun ku aing. Eta jin teh. Nah sia, lakang hina aing sarua makhluk Gusti. Aing teu ngahina emang benar seperti kitu. Sok cek aing gual geol gutak itek mun aya pangabutuh. Gual geol gutak itek. Atuh ari kitu mah nuhun ya jin. Aing ngedarek ibadah rek umroh aing ka Mekah. Siap. Sia lamun hayang ka Nyi Iteung sia kudu mancung heula irung. Siap. Siap. Siap, nuhun jin. Ayo balik. Montong hayang kasih uje. Pegawaian molor, pegawaian teu pararugu. Ye, ari si uje teh teu gawe, jelema teu boga, irungna pesek. Mung abah teh boga pinantu ka jelema kitu. Ika gidaekeun bah usaha. Tapi irung mah bisa dirobah eta pesek kitu. Kudu koperasi meureunnan. Baya tuh Nyai mah resep kanu jiga barang bang. Bisi teh percaya. Tuh tempo si uje. Kunaon eta kuas nu gelok gua giel gutak eta. Gua geol. Gua edan sia. Daek ya kanu kitu Nyai. Teu satuju abah mah. Tembok atau mantep Nyai. Aya. Mau balas sayangan kan Nyai Gelo eta teh. Kapan ku abah? Geus eta mah bener. Mending kene bisa sakolahkeun ka Kustrali ku aing. Mung bah jauh teuing. Geus hayu mending kene papang jeung nu kasep kayak di Kustrali. Siun bah baradag teuing. Moal. Aya nu leutik ge moal gede kabeh. Ayo Nyai balik. Hayu geus teu balik pikiran. Hayu balik.
Kan kayak abah dengan Australia ngeletik aya milihan pokoknya mah. Ayo. Karunya Kang Uje. Bodoh.